Mana, Bah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Mang Badai keur naon kasep? Ah, biasa pan kerja di mana, Abah? Tuh, balik di apotek abah teh. Terus di mana, Ari Abah? Eta mah ke naon ke rese kunaon si Amu? Ih, kasep geus di apotek abah teh tuh. Beli obat. Si amu hese modal geus saminggu geus obat naon. Itu. Nanti iraha si Amu. Eta obat naon, Bah? Geus di apotek abah teh pan si amu teh hese modal geus saminggu. Ajek wah haji. Ku karbit cenah ngolomoh karbit nya abah teh ka apotek bete meuli karbit tuh. Alhamdulillah geuning aya semoga lekas sembuh tuh. Badai ngali. Manyawe cau ge panggeuning asa minggu mah antieun ka buyatak manya si amu teu cager ku karbit. Itu. Asa kakarang ngadeng nyeri beuteung nya eta hese modal ubarna ku karbit. Mana cik ningali Bah ka dieu? Atuh dah ieu mah areng Bah lain karbit. Kumaha ieu teh? Karbit areng ieu mah tuh lain karbit. Mana kasep ningali sugan urus tunyung kasep abah teh ka apotek teh meuli karbit nanti bere areng aduh pohara ieu Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tiap ngobrol jeung si Abah, astagfirullah, matak migrain. Di mana teuing meuli karbit di apotek atuh? Maknya emang di apotek aya karbit emu aya. Jeung deui obat nyeri hese modal maknya ku karbit. Kumaha lamun astagfirullah eta mah jiga nu hayang mahan pamajikan. Abah nu walileuh mah.